Fastaftihim pentapat wa kamaranehna ka urang-urang kafir Quraisy ali rabbikal banatu walahumul banun naha pikeun pangeran anjeun anak awewe sedang pikeun maranehna anak lalaki. Ieu nalika urang jahiliyah kan lamun lahir teh bubrag anak lalaki hajat 7 peuting bubrag anak awewe langsung bawa ka pipi ruang begitu. Ari ka Allah anu dinisbatkeun teh malaikat teh cenah anak Allah. Da anggapan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy mah malaikat teh awewe. Dina surat surat An-Najm alakumuz zakar wa lahul unsa tilka idan qismatun dijja. Nah ari anak awewe dinisbatkeun ka Allah, ari anak lalaki dinisbatkeun ka manehna. Aduh kitu mah teu adil. Bari manehna teh butuheun ban ka anak awewe. Am khalaqnal malaikata inasa atawa manehna boga anggapan kaula nyiptakeun malaikat teh jenis kelaminna awewe gitu. Beda make tak marutoh bener. Berarti mah tak marutoh lain tina muannas eta mah. Siga arofah. Pan arofah mah itu lain tak marutoh dangaran eta mah. Sanes tak marutoh eta mah. Berarti aya mudakar gitu. Wa hum sajiduna bari maranehna nyaksian yen Allah teh nyiptakeun malaikat teh awewe. Ala innahum min ibtihim la yaqulun. Ingatkeun ku ajeun sanyana maranehna min ibtihim di antara kabohongan maranehna teh la yaquluna bener-bener maranehna nyarita waladallahu Allah teh gaduh putra. Wa innahum lakadibun jeung satemana maraneh teh bener-bener tukang bohong nyebatkeun Allah gaduh putra. Nu kadua astaqal banati alal banin Allah teh milih anak awewe tibatan anak lalaki. Padahal cek urang jahiliyah wae teu butuheun ka anak awewe. Sementara ieu ari nu alus dinisbatkeun ka marina aya dianggap goreng dinisbatkeun ka Allah. Malakum kaipatah kumun cikre kumaha aranjeun nyieun kaputusan apala tadakkaru nah maranehna teh teu malarikir amlakum sultanun mubin atawa aranjeun teh ngabogaan kakuatan anu jelas. Lamun boga kakuatan paktu maka datangkeun bi kitabikum catatan aranjeun in kuntum sholikin lamun aranjeun bener dina pengakuan nyaeta nyebutkeun malaikat teh awewe oge malaikat teh anak Allah. Wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaban jeung maranehna ngajadikeun bainahu antara Allah wa bainal jinnati jeung antara jin teh nasaban. Jadi cenah jin teh aya hubungan darah jeung Allah tuh. Nasab teh ban. Walaqad alimatil jinnatu jeung bener-bener kanyahoan geus nyaho al jinnatu bangsa jin innahum lahum satemana maranehna teh bakal disogrokeun di payunan Allah. Sami jin ge dicek maranehna mah aya hubungan jeung jin teh. Subhanallahi maha suci Allah amma yasifuna tina naon-naon anu ku maranehna disebutkeun. Nu kahiji nyaeta Allah ngagaduhan putra. Nu kadua Allah teh cenah anakna teh awewe mungkul. Nu katilu malaikat teh jenis kelaminna awewe. Nu kaopat antara jin jeung Allah teh aya nasab. Bersih tina eta mah illa ibadallahi
kajaba hamba-hamba Allah al-mukhlasina anu ikhlas. Jadi nu moal nyebutkeun kitu teh kajaba hamba-hamba Allah anu hatena ikhlas di dieu mah hartosna bertauhid, anu teu kagungan anggapan yen Allah kagungan putra. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. صدق الله العظيم.